warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban Raditu billahi wa rabban bil islami dinan wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. nabiyya wa rasulah. Akhirito Allah janten pangeran abdi. Akhirito Islam janten agama abdi. Akhirito Nabi Muhammad janten Nabi abdi. Nuridat Ashkil Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril lati wa siri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyiril zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muqinan bihal rahmaka kanjeng Nabi Muhammad jantan keripun zaman dolim selamatkan abdi di kumpulan jalma dolim kula warga sahabat sadayana dijamin. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma wa qala la in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Para kiai, para alim ulama, para sesepuh, guru-guru pripados nu aya di balik dieu, jamaah kaum muslimin muslimat sadayana, kalayan widiti Allah urang tiasa kempel dina acara matu jimat urilingan lembur, mudah-mudahan sing berkah. Amin. Pilih hilap sim kuring gadu azam insyaallah manawi ayul bade ngiring dinten Ahad malam Senin di Tajuk Simkuring di langit Tajuk langit namina teh margi di luhur
bade diayakeun ruqyah masal manawi aya nu bade ngiring janten kekengisian kasurupan di ruqyah masal didoakeun mudah-mudahan potensi kasayan anu aya dina salira urang ku di ruqyah janten kaluar langsung sumat ibadah nu ngahalangan dereket kokotor diluntur-lunturkeun janten di ruqyah teh teh ngabayang kana jejeritan minta duwegan mun arek ayeuna tah malam Senin insyaallah nyarandak cai nyalira keun didoakeun maksudna anu bade ngaoskeun ruqyahna pangarsa Abah di Kertas Maya namina sami sareng simkuring Abah Saifuddin ngenteng make sabin kaum muslimin muslimat anu mulia aya waktos 20 menit deui jatah urang ngalajengkeun heula anca masih kene bab siwak atanapi nyusur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan wis dawuh parantos ngadawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatun utawi salat ari salat bisiwakin kalawan siwak ba bimakna ma'a maksudna ngangge siwak iku khairun leuwih bagus min sab'ina tibatan 70 apa ne solatna bi ghairi siwakin kelawan orang nganggo siwak salat nu ngangge siwak nyusur heula eta tiasa langkung saya tibatan 70 rakaat 70 insyaallah upami ngahajakeun mah asana teh malkian urang 70 rakaat kantos boga wengi 70 rakaat paling ge jungkal paling wa qala lan isdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mazala ora mari-mari eureun-eureun teu liren-liren sapa Jibrilu malaikat Jibril iku yusini wasiat Jibril ingsun bisiwaki kelawan siwak hatta khasyitu sehingga wedi sapa ingsun teliran-liran Jibril wasiat supaya ngalakonan siwak nepikeun ka kaula sieun ayat rodanna yen ta rontok apa asnani pira-pira untu ingsun sampikeun ka kaula sieun saking sering-seringna Jibril kademan siwak nepikeun ka sieun morolok untu saking sering-sering nating di papatahan di emutan piwarang nyusur jantan Nabi diwasiatan ku malaikat Jibril nepikeun ka khasyitu ayadarna asnani sieun morolok saking seringna siwak wa qala lan wisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam umirtu den perintah sapa ingsun dipiwarang kaula bisiwaki kelawan siwak hatta khiftu sehingga wedi sapa ingsun ala asnani ing atase pira-pira untu ingsun dipiwarang siwak nepikeun ka saking keseringna dipiwarang Nabi khawatir waosna morolok insyaallah mohon justru malah upami orang sering siwak kiat kapungkur mah sanes ku siwak kunaon sisik al babu tsaminu utawi bab kang kaping 8 bab anu ka 8 iku fi fadilatil adzani ing dalam keutamaan adzan kala wis ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku adzana adzan teh hartosna nguningakeun mere nyaho
ngabejaan li sholati kanggo sholat sab'a sinina ing pitu piro-piro taun sahajalmina adzan kanggo sholat salami 7 tahun muhtasiban hale kang mamrih ganjaran tapi motivasina hoyong dipaparinan ganjaran sanes hoyong digaji muhtasiban niat ibadah milarian ganjaran ka Gusti Allah. Kumaha pangbibitana kataba mangka nulis sapa Allah Gusti Allah lahu kanggo wong kanggo man baroatan ing kebebasan minan nari sangking neraka. Jalmi adzan salami 7 tahun ikhlas lillahi ta'ala ku Allah dicoret eta jalma tina daftar jalma nu asup ka neraka. Saking mulia-muliana tukang adzan sampai Allah memberi surprise kejutan reka neraka terjadi. Jadi entong hayang jadi imam kabita kene jadi tukang adzan. Kakapungan urang mah asa mulia kene jadi imam. Padahal berat. Lamun urang imaman samusola berarti tanggung jawab samusola kurang. Termasuk Fatihahna ditanggung jawab. Kamari ayat tamu ngobrol. Lain kamari tilu peka tukang. Rada gugulunu kusabab teka agehan jadi imam. Cenah kuring macan penang imaman di musola teh. Cing teh kunaon. Tos aya ustad nu matuh. Cek sim kuring mending keneh jadi tukang adzan. Mulia keneh tukang adzan dibanding jadi imam itu berat. Nuawi dina makmum masbuk upami makmum kakantu netepan Fatihahna margi imam kabujang ruku imam nembe sumping takbir kabujang tapi teu aosan Fatihahna teu kabujang ngiring ruku sareng imam Fatihahna ditanggung ku imam. Lamun imamna teu bisa maca Fatihahna bener rek nanggung naon. Sedengkeun makhorijul huruf teh apotna ka bina-bina. Sampai dikempek mah hayang maca Fatihah we sabulan. Maca huruf hamzah bagian nepikeun ka kudu aya cau dilelepeun kana naon ieu teh. Lakan utah. Sumuhut. A'udzu. Ari urang mapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ke madrasah. Tenincak-nincak acan kana makhrajna. Malihan sim kuring mos dina jami'us shaghir ibtadiru bil adzan wala tabtadiru bil imamah. Lamun rek jadi muadzin sing buru-buru, lamun titah jadi imam kendoran. Malihan upami urang nyaba ka hiji lembur, sanajan urang pangkiaina di lembur ieu datang ka ditu tong wawanianan imaman. Jaga etika. Daheu itu teh imamna babacaana teu baleng sah dina kitab bajuri sah. Sanajan imamna urang apal babacaana teu bener sah. Itu mah tanggung jawab imam. Urang mah teu boga tanggung. Jadi kabita keneh jadi tukang adzan. Ngan ngarasa mulia keneh jadi imam. Sababna teu nyaho. Teu buktosna teu aya. Sanes teu aya sakedik hadis ngeunaan kautamaan imam dibanding hadis ngeunaan kautamaan adzan. Abot coy jadi imam. Pembacaan kudu bener. Satajuk tanggung jawab lamun imaman sa masjid. Tanggung jawab sa masjid. Ngaran-ngaran imam teh pan supir. Amun ngagubrak supirna penumpangna ngagubrak. Malihan ku Allah parantos diuningakeun ngalangkungan Nabi saha jalma adzan 7 tahun lillahi ta'ala ku Allah hadiahna dicoret dibebaskeun tina penduduk neraka. Eta panu dipihayang teh. Halo.
Mending diburuhan 7 juta 1 juta satahun atau mending dicoret tina daftar jalma ahli neraka jeung duit ongkoh aneh. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat nambah hiji bab ada ayeuna teh cucu nu kasabaraha ku? 2. Ai kamu mana ya? Seharusnya ada pengajian di istana menteri hadir. Di blog salah satu wakil bener. Kadus Kalapa Dusun. Kenging berkah tapi pasti bakal tambah beban. Menang incu berkah ngurusna beban. Setiap nu katampi kurang pasti aya resiko. Boga imah lega berkah tapi kudu ngurusanan beban. Boga mobil berkah mun rusak kudu servis beban. Boga pamajikan gelis berkah gegebegan berkah tak tong gelis-gelis teh bagi goreng bagi tenang. Semua ada sarua jeung gelas jeung batok jeung muk anggar cai-cai kene hari nu geulis jiga gelas ditunda sisi jalan bisi kana jongko peus hari muk lamun murag paling dengok boga ilmu berkah kudu ngamalkeun beban boga motor berkah ngumpakna lamun urang fokus karena beban pusing tapi lamun fokus karena berkah jembar. Nabi Muhammad lamun jelo teh ujug boga motor rezekina digampangkeun ku Gusti Allah mikiran bebana stres bana kudu diganti bana geus gondrong aja dikempes setting bensin ongkos olehna ganti mikir beban stres tapi lamun mikir berkahna alhamdulillah boga motor bisa tere mun ka warung bisa babari mun silaturahmi beban mah geus teu kudu dipikiran urang mah kadang-kadang fokus kana beban poho kana berkahna matak pusing boga sendal fokus kana beban duh aing mun leungit kumaha untungna teh teu ditincak disusuhun pada sieun leungit segala rupa gaya resiko jadi jalma berkah bebanan naon pagawean anu ditibakeun ku Gusti Allah nyatana ibadah sing fokus kana berkahna amba ibadahna mecah ibadahna jembar naon sababna urang lamun salat tara bisa tenang sabab teh nyaho muliana salat lamun naon sababna lamun lalajo urang tenang sabab apal mecakna lalajo acakan lamun kalapa disandrongkeun ka monyet jeung emas sagede hulu mana nu dipilih atuh nyahoan lah kan tahu ieu nanya ka monyet teh geuring mah jeung gua jawabna ibu-ibu gede ya nah kasari-sari sabab monyet mah apaleuna teh manfaat keneh da apal nilaina emas salat oge lamun urang teu apal manfaatna salat bisa jadi lalawora model budak disantrongan mobil jeung mobilan mending ngomongin mana sabab budak mah apaleun manfaat teh mobil baheula tahun 2004 kuringkung si datang ke pameran kaligrafi hargana hampir kana ratusan juta padahal cik urang mah tulisan unggul di HD aya jalma anu mencelong eta tulisan nepikeun ka teu naon teu ngicep-ngicep sampai wani meuli eta kaligrafi ukuran 1 meter ka 1,5 meter 1 M tuh nya ngadengina gelir urang subhanallah 1 miliar
samiliar anu meserna orang Prancis istri deh non muslim sim kuring ningali jeung nanya kanu ngieuna ceng teh ini betul udah dibeli ya kenapa udah ada yang beli orang Prancis ceng teh orang muslim bukan justru saya anehnya dia non muslim perempuan ceng teh geuning waniun kenapa berani beli 1 miliar mungkin karena dia tahu nilai seni daek teh orang meuli lukisan 1 miliar meuli hampas orang sabab date apal nilai lukisan sampai ke teu wani ngalorkeun duit saperak-perak acan tapi eta mah apaleun nilai lukisan ngalorkeun duit 1 miliar teh logor lamun urang apal nilai salat wani ninggalkeun pagawean wani ninggalkeun piduit ku sabab teu apal nilai salat nepikeun ka ninggalkeun salat ngudag-ngudag piduit halo jadi lamun jadi mikiran berkahna tenang berkah orang jadi manusia tapi beban tugas sebab 2 tempat balik orang jaga surga neraka orang halo surga neraka orang Halo, mentes. Kaditukeun, kadisian. lamun ditanya cung anu hayang ka Ancol cung teu boga duit ngacung hari anu init ka ditu teh kudu boga duit cung nu hayang ka surga cung nu loba dosa baju dikumpulkeun saha nu hayang ka lomari cung cek baju teh saha nu bersih cari cing tamun hayang ka lomari eta baju kudu dikeum sampai saputik kekerebekan geus meunang ngeum sampeur siksa digaplok-gaplok tampil bongan sate loba ti kotor goblok kan itu urang kene ticakan ku suku dileyak-leyak geus meunang ngeleyak-leyak sugan rek di kalomarikeun lelempkeun deui kekerebekan deui mun bisa ngomong mah ampun cek baju geus meunang dilelep siksa pur tidak nepikeun ka sepak teu kuat kesorangan nyalukan salaki bapana tong cicing teh hese meureut simut coba ning keur peuting urut ngompol Bapana. di murut nepi ka sepak geus meunang murut neangan nupang panas breng-brengkeun jodeum saeutik jahit tong hayang ieu-ieuan sia can bejeun panas deui poekeun deui ring we garing siksa deui sarapat dina dileot leotanna ge gambar hayam jago Jarana arang. terus atuh jejengkeun eta baju jiga jelema sarapat ka ditu sarapat ka ditu cek urang teh bongan sate Sate. kotor sakawak-kawak babaturan maneh mah geus di lomari ti kamari da congona wungkul nu kotor teh maneh mah sakawak dikerah nepikeun ka sikut kabeh nepikeun ka kotor mah lulu bongan sate boleh digeser-geser geus rapi mapan di ogo jung ayeuna mereka lomari geus bersih hampura maneh disiksa urang kopiakeun keeumkeun potongan urang halo Koeun. keeumkeun kopiakeun Kabeh. matak Turuk. bisa kene hirup artina berkah alhamdulillah bisa kene ngupyakeun awak uladang ngaji muga-muga we ledang ruang riung kieu hitung-hitung ngupyakeun awak Amin. setik-setikeun morolo kame jaga teh cek Allah tinggal nyetrika Tugas rek gamping. ya hatinya tinggal nyetrika ari geus bersih ini gede hate yang langsung ka surga Kangjeng Nabi kantos atani atin datang ka kaula malaikat Jibril wa khayyirtu jeung kaula dititah milih hiji naha anjeun hayang setengah umat anjeun ka sawarga naha anjeun hayang dibere wewenang ngabela dua pilihan cek Jibril man kaula dititipan beja ku Gusti Allah hiji setengah jumlah umat anjeun dikasurgakeun
setengahna moal ditanya deui ka neraka atawa mending anjeun dibere wewenang ngabela pahtartus syafa'ata kaula milih keneh di ngabela daripada setengah umat kaula dikasurgakeun setengahna dikanarakakeun watir bisi kasuk jamaah jimat wadzalika liman la yusyriku billahi syai'a dibela ku nabi asal tong musyrik tong nyandung pangeran Allah kuncina eta kajian urang salatna lalawora kadang salatna entot kadang embol kadang asal dae keneh tobat ngupiakeun awak di alam dunia dibela ku nabi untung nabi daegeun keneh milih kacape mun cik urang lah geus kudu mikiran-mikiran teuing umatna ge teh narurut kita udang tipeting kalah kaki hungkul geus kieu mah Isang heula. Ayo isang heula geuleuh. Lamun urang jadi nabi jigana geus karep teuing. Ditita sodako kuda kodok meni jero da teu manggih heuleuh. Untung nabina raufun rahim. Welas asih nyaahan ka umatna bodoh gerog pulung palung ge umat kami Gusti rek dibelaan sok jimat teh amin ya rabbal eta teh sanyana mah takdir naon kade takdir teh lain nu geus paten dilas nepikeun kadilak digembok bisa dirobah sebab takdir mah hasil usaha urang koloyong ka baditu anjogna ka genteng koloyong ka ditu anjogna ka pertigaan heula pertigaan benang takdir teh usaha aya jalma nu salah paham kana takdir budak teuing di mana pasantrenna maling urang geus adat nih hese adat ka guru ka urungku enggak teu kudengkil teh mun ikan ngeunah dengkil 100.000 atuh kapanggihan ku santri seniorna ditewak eta orang ditewak ditanya ku kiai ari silaing geus sabaraha kali mami nembe sakali cenah Pak nu kependakan cenah atuh bet pulang paling wae ari meneh kurang bekal ti kolot ante cenah bekal mah cekap malian sok kadang lampungan waktosna dikintun deui nah cenah bet pulang paling takdir Pak bahasana teh naon takdir cek Allah maling-maling abdi atuh ku kieu teh antapara goblok ari bapa cenah bet kira-kirana nampilingan takdir jangan disangkana takdir teh segoloyo-goloyohna qadar itu keputusan hasilna takdir bisa dirubah lamun urang hayang ka Bandung rangkaian peristiwa takdirna ti dieu ka Parapatan heula aya Parapatan tuluy langsung ka Cideres karenya rek mana dia teh rek mana Bandung kudu mengkat mobil anu incah ka kulon ka wetan kulon celek naik buhe kayak nanti di macam naik buhe kata angkot tuluy ka dituna naik tong buhe ganti tong ngarawe bos Widya cum ngarawe cu Widya mending bintang sini Pak bineka kajian bineka sahabat bineka atuh geuleuyeuh dianterkeun ku supir teh ka Bandung tak urang miang ti dieu ngaliwatan Parapatan mentas jalan naik mobil bineka jelong ka Bandung eta teh takdir tapi lamun urang salah milih takdir maka hasilna ge bakal salah koloyong ka Cideres geuleuyeuh teh aya mikro nu ngaliwat hareupeun celek we diu kaleker we peureum panjalin barang hudang-hudang di terminal Cirebon. Terminal mana? Jilogna ka Cirebon teh hasil takdir.
hasil geloyeng tebet di neraka takdir urang bongan di dunia na milih di neraka anu jelog teh disambut ku malaikat ridwan salamun alaikum tibtum fadkhuluha selamat datang mangga lebet kapungkur susah payah ibadah hese beleke ngaji tah ieu hasil kop jungtah kunci nu mana yang milih kari asup naon sabab takdir ti dieuna milih di surga nabat urang mah teu bisa-bisa milih na teu bisa nabat kuring mah pohon bae da teu ngapalkeun tapi entong dong dia apalkeun sampai kuring teu pusing alhamdulillah jadi aya faham anu kapungkur disebut faham jabariyah. Jabariyah teh seolah-olah gaduh emutan sagala rupa menang sorangan. Kunon maneh mali da geus ditakdirkeun mali. Kunon bet maneh lacur geus ditakdirkeun lacur. Jabariyah. Aya ni faham qadariyah. Eta mah kumaha Gusti Allah we. Maneh hees wae cek Allah hees aing. Uruj aya faham anu tengah-tengah al-kasbu wal ikhtiyar. Pahamna Abu Musa al-Asy'ari ta urang mah dititah milih hidup itu adalah pilihan. Mangga bade pinter meureun ngaji hayang bodoh nya cicing wae. Hayang ka surga meureun ibadah hayang ka neraka kari maksiat. Allahumma teu nyilakakeun manusia tapi manusia nu jongklok-jongklok awak sorangan. Halo? Jadi kari milih weh. Takdir teh lain hiji perkara nu teu bisa dirobah. Bisa kurang kumaha ngarobahna? Ku usaha. Usaha. Ngan kade ulah boga pamikiran ngaji urang bakal jadi pisawarga. Cantang itu. Kuring sering dibejakeun urang mah nembongkeun usaha. Nembongkeun usaha. Sugan we Allah nyaaheun ku urang ruang riung model kieu. Amin. Sugan we Allah nyaaheun anu ngorban-ngorbankeun tanaga ti hothat ngadegeun panggung nangtungkeun papayon. Sugan we Allah nyaaheun nu ngemparkeun terpal, nu ngadiukanana. Nembongkeun hayang Allah supayanya orang nembongkeun teu keyeung tapi maksakeun. Lain pedah ladang ngaji ka surga, lain pedah ladang salat ka surga, teu cumpon teu pantes teu tegep. Salat nu mana pek rasa-rasakeun ku urang. Salat nu mana nu pantes dituker kenying samarga. Allahu akbar. Pirajeunan radanya dinten Kamis kamari sim kuring ngaji di Polres. Pak Komandan nanti Pak Sumaryono nya Pak Ustadz tolong dibahas ilmu ikhlas. Cing teh Pak sama dengan masih bujangan disuruh bahas kawinan. Maksudnya saya belum bisa ikhlas, suruh ngebahas ikhlas. Tapi kalau cerita masalah ikhlas bisa. Ikhlas itu angger, istiqomah. Contohnya cek sahabat Ali, jalma anu ikhlas mah ibadahna angger. Salat hareupeun mitoha sakitu. Di jero kamar bari poek sakitu. Tapi lamun salat hareupeun mitoha rada pak peleto, sholli fardhol maghrib. Thalatha. Anti taqq bila qiblati berkegiatan. Ya tukangeuna mitoha. Lillahi Allahu akbar. Dar magrib sorangan panto ditulakan jendela tutupan lampu pareuma sorangan soli pardal maghribi salah serbok kemis eta mah cek sahabat Ali ciri-ciri jalma teu sabab masih mudag-mudag beunteun batur nu ikhlas mah jiga nu maraban domba capek neangan jukut nepikeun ka gudag-gudag ka bulog jeung dolog. Hari dolog teh hayam ngadahar jagong leh. Dolog hah? Tolong. Sapi. Santai teu kudu nyerang. Nyantai. Ngabelahan neangan jukut datang ka kandang diparabkeun ka domba bea sok ngadagoan hatur nuhun ting bae.
Ikhlas kajian bete atur nuhun. Ampek teu peda teu atur nuhun. Ikhlas teh. Urang mah acan bisa le. Mere ngadaguan hatur nuhun. Lamun urang barang bere tuluy nu dibere teh hatur nuhun. Mere di mah. Insyaallah. Kakara ngalamun geus moal nya. Tak eta contona ikhlas teh kitu. Urang mah diajar. Ngaran-ngaran diajar teh hese. Kabeh ge diajar mah hese. Diajar ikhlas kadang-kadang ti kosewat meujeunakeun. Anu penting mah Allah miwarang istiqomah. Istiqomah teh berusaha lurus. Hana sing babalicetan dihampura ngaranna ge usaha. Ari usaha urang jalma awam kadang-kadang loba keneh gagal dibanding hasil. Jeung ngahargaan keneh kana usaha dibanding kana hasilna. Hayang salat husnu pikeun ka ngereket-ngereket ka leungit rakaat cek Allah kajeun. Nu penting mah usaha. Di budak hideung nu pikeun ka 2 3. Nu penting usaha. Ari ngaran nu diajar mah hese, diajar naik sepeda hese, diajar naik mobil. Naik mobil hese gitu. Nyupiran hese. Kuring neker diajar nyupiran nepikeun ka babalicetan, mindahkeun kopling nepikeun ka di tengok, ditinggal aya sing goreng setir mah geus ka tengah. Ayeuna mah geus lih aya sing kuring mindahkeun kopling teh kudu ditinggal, malah kadang-kadang mobil ge lepaskeun. Sorangan saking ku ahli teh. Jadi urang ulah aral peda can bisa khusyuk. Ulah aral can bisa ikhlas. Allah menghargai proses dibanding hasil. Isuk jaga ninggeto lain rek nukeran salat ku sawarga moal cumpon rek nukeran kadaek. Nukeran nyaah deudeuh teuing ieu umat Muhammad urang Gandung. Sakitu hoream ge maksakeun keneh, sakitu pohoan ge ngaji wae. Malaikat itu kadaekna kumaha salatna Gusti teu kapake salatna mah teu kapake. Kumaha sedekahna 2000 salat. Allah mah mecakeun keneh lamun urang geus tah. Jadi mudah-mudahan budaekna ruang riung bring ka ditu bring ka di Allah nyaaheun ka urang. Disalametkeun lembur urang, disolehkeun putra-putri urang, menta nembongkeun ka daek muga-muga digantian ku kadeudeuh ku kanyahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jam 10 lagi. Minggon payun di blok Rokobo Ibu Tati. Pol Kidul. Anu caket Warung. Di geus kaki dua ke ibur lah. Terus malam Senin pilih aya nu bade ngiring di non. Ya, ada tong geumpeur. Ruqyah mah didoakeun lain nek dikaluarkeun jurigna. Eta mah hanas di jerona ngamukbongan ayaan syukur oge. Bisa reaksi tuluy keluar ampe sugan eling. Ngan anu kaasupan jurig mah henteu kudu diruqyah jejeritan. Ngadenge adan ambek aya jurigan tah. Halo? Adan gandeng pisan aya jurigan. Ngadenge nu ngaji ambak-ambakan aya dan nepang teu macakeun adan menjurig. Jadi henteu kudu diruqyah. Minta lamun teu maca ngadenge nu ngaji keheul ngadenge nu adzan ambek-ambekan ngadenge nu maca Quran geus yakin itu mah aya jurigan geus yakin eta mah kudu diruqyah ku soranna jadi henteu kudu gogorowokan kadang-kadang hirup ka jelema jiga jurig. Mudah-mudahan sing sehat sadayana anu bade ngangkir Jumat kade tong geumpeur sadayana 0 rupiah anu penting sadiakeun da setrum melenting urang nya di PLN maksud teh sadiakeun picolokeun anak bisik teu kuateun aya headset salah saya genset insyaallah naon sabab sim uring sareng paretna rerencangan sadayana
lamun ngajak hade tapi teu disadiaan fasilitasna bohong. Mun ngajak hade sadiakeun fasilitasna, ngajina gratiskeun, panggungna gratiskeun, papayeuna gratiskeun, mun mungkin lain salah kuring. Lain salah ipamas. Marane. Mudah-mudahan insyaallah meureun entong nyebut paceklik entong. Bisiknya bisik jadi doa. Alhamdulillah keur seueur atos ngan seueur ka peryogian. Sawa urang nyebut paceklik bisiknya pacek bae. Lik ongkoh. Tas bae. Subhan